Minasyaitonir rajim. Ari sia teh ku odog-odog teuing kiai, ku goblok-goblok teuing kiai, atuh masihkeun teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran aing maka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah. Mangkaning aya ieu kiai di dieu. Aya hiji kiai nu di dieu ye anu milu ngaji anu kasumang ku harita nu nomor kadua ku jawara nu ngaji di dieu aya hiji balik sia dalekeun jalan mana coba ayo aja aing mah di benduan ku nya ge masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah ye geus can aing mah nya bakal kieu teu hayang aing bisa baku sia ye Aduh ya Allah ya. Pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema. Da kitu bae aing mah. Ye, itu teh mah lain kiai cenah kiai. Kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge. Aing mah asal ku Allah bae. Dah can puguh cenah ku Allah ge. Bool sia. Ye. Ya, tempat tukos gitu besar wana cenah kiai lain kiai itu jawara. Enggak, ai kaluar ti sumut sia makajeun. Jiman ardallaha bisa khotin nas kafahullah. Jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia anu salah. Nah, kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah. Je, emang aing teu boga rumus. Aduh, Gusti. Nah iya kan kercarita iya batu tenterek mumusuhan kercarita nasehat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deh kumaha ge mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai urusan diri jeung Allah. Sadajan kitu doli unggal peuting hayuh bae ge pan terus baik awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade dia teu narurut aduh aja niat ge lain dek nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh